Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan latihan ulangan harian bahasa Sunda di kelas 5 pangajaran 3 sauyunan. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng ngerjakeun. Latihan ulangan harian pangajaran 3 sauyunan. Anu kahiji pilihan ganda. Pilih salah sahiji jawaban nu benerna. Soal anu kahiji baca ieu pupuh di handap. Pada lisan kahiji sempalan pupuh di luhur ngabogaan guru wilangan titik-titik. A 7 engang, B 8 engang, C 10 engang, D 12 engang. Soal anu kadua nyaeta eta pupuh teh pupuh kaasup sempalan tina pupuh titik-titik. A mas kumambang, B bijil, C lambang, D magatru. Soal anu katilu kalima anu merenah keur ngalengkepan pupuh ieu di handap. Ramoh mah salawasna akur jeung batur tara hirup sidik pidik. Komo bari jeung teu akur teu hirup masing-masing. A ramo jumlahna 5, B pek contoh hirupna ramo, C kudu hirup kawas curug, D ramo nu panggigirna cinggir. Soal anu kaopat katangtuan jumlah engang dina padalisan disebutna titik-titik. A guru bilangan, B guru lagu, C guru gatra, D guru wirahma. Soal anu kalima anu disebut guru lagu dina pupuh teh nyaeta titik-titik. A sora awal dina unggal pada lisan, B sora tungtung dina unggal pada, C sora tungtung dina unggal pada lisan, D sora anu sarua dina pada lisan. Soal anu kagenep watek pupuh magatru teh nyaeta titik-titik. A sayaga rek perang, B banyol, C gumbira, D sedih atawa prihatin. Soal anu katujuh ari nu disebut pada lisan dina pupuh teh sarua hartina jeung titik-titik. A paragraf, B bait, C jajaran, D kalimah. Soal anu kadalapan baca pupuh ieu di handap. Urang kudu boga sobat dalit keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri, ngarah hirup henteu susah. Pupuh di luhur teh kaasup kana pupuh titik-titik. A pucung, B kinanti, C magatru, D mas kumambang. Soal anu kasalapan jumlah guru wilangan pada lisan kahiji urang kudu boga sobat dalit nyaeta A 7 engang, B 8 engang, C 10 engang, D 12 engang. Soal anu ka-10 nyaeta dina pupuh nomor ka-8 pada lisan anu jumlah engangna aya genep nyaeta titik-titik. A pada lisan kahiji, B pada lisan kadua, C pada lisan katilu, D pada lisan kaopat. Bagian anu kadua esei jawab kalawan singget. Anu kahiji baca pupuh di handap ieu. Bahasa Sunda dipake komunikasi hirup babarengan keur nepikeun informasi keur gaul jeung papada jalma. Tuliskeun guru lagu jeung guru wilangan pupuh di luhur. Anu kadua jieun pupuh magatru sapada. Katangtuanana nyaeta guru lagu jeung guru wilanganana kieu
12U 8I 8U 8I jeung 8O. Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengseh. Mugia aya mangfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.